Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendak deui sareng Ibu Nadia dina pangajaran bahasa Sunda. Saat acan lebet kana pangajaran, Ibu ngagaduhan hiji kecap. Mangga regepkeun. Dinten. Dinten. Dinten hartosna hari. Dinten hartosna hari. Contoh, dinten Rebo aya pangajaran bahasa Sunda. Nah, mangga hidup damel hiji kalimah tina kecap dinten. Minggon kamari urang atos diajar ngeunaan warta. Nah, dinten ayeuna urang lebet kanu materi anyar ngeunaan sisindiran. Tujuan pangajaran dinten ayeuna nyaeta sarengsena kagiatan murid paham kana wangun jeung eusi sisindiran. Bisa ngabedakeun antara paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan, sarta bisa nulis dina wangun sisindiran. Lamun hayang nyieun pager, kudu daek mawa paku. Lamun hayang jadi pinter, kudu daek maca buku. Coba barudak atos dibaca can LKS-na. Anu tadi mangrupakeun salah sahiji contoh tina wangun sisindiran. Sisindiran dina sastra Sunda sarua jeung pantun dina sastra Indonesia. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalieureun henteu togmoal, atawa karya sastra anu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalieureun. Dina sisindiran, eusi atawa maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkangna. Diwangun ku 4 jajar, 2 jajar cangkang, 2 jajar eusi. Sisindiran kauger ku Purwakanti, jumlah engang dina unggal padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna sisindiran teh kaasup kana wangun ugeran atawa puisi. Sama ditilik tina wangun jeung cara ngebrehkeunana, sisindiran teh dibagi jadi 3 golongan. Hiji paparikan, 2 rarakitan, jeung katilu wawangsalan. Lamun dumasar eusina, paparikan jeung rarakitan diwincik deui jadi 3. Nyaeta silih asih, piwuruk atawa pepeling, jeung sesebred. Siswa-siswi, dugi dieu hidup paham kan? Paparikan asalna tina kecap parek, anu hartina deukeut. Paparikan diwangun ku cangkang jeung eusi, anu padeukeut sorana. Sarta murwakanti laras wekas dina unggal padalisan. Ciri paparikan diantarana nyaeta jumlah padalisan dina sapadana kudu lengkep. 2, 4, 6, 8, jeung saterusna. Satengahna tina jumlah padalisan teh cangkangna, satengahna deui mangrupakeun eusi. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Suara panungtung dina padalisan kahiji padeukeut jeung suara panungtung dina padalisan katilu. Ku kitu deui, suara panungtung dina padalisan kadua padeukeutna jeung suara panungtung dina padalisan kaopat. Mangga tinggali Ibu gaduh contoh paparikan. Baju kutu deureut pola, dikeulin teu dijalujur. Mun teu cucut di sakola, arisin balik ka lembur. Nah, sisindiran ieu diwangun ku 4 padalisan nya. Baju kutu deureut pola hiji, dikeulin teu dijalujur 2. Mun teu cucut di sakola 3, arisin balik ka lembur 4. 2 cangkang 2 eusi. Baju kutu deureut pola dikeulin teu dijalujur eta cangkangna.
Mun teu cucu di sakola arisin balik ka lembur eta mangrupakeun eusina. Padalisan kahiji deket sorana jeung padalisan katilu, ku kitu deui padalisan kadua padeket sorana jeung padalisan kaopat. Baju kutud heureut pola. A. Mun teu cucut di sakola. A. Dikelin teu dijalujur. U. Arisin balik ka lembur. U. Janten purwakantina A B A B. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Kumaha carana ngitung engang? Tingali urang etang sasarangannya. Ba hiji, ju 2, ku 3, tud 4, he 5, ret 6, po 7, la 8. Tiasa di hiji, ke 2, lin 3, te 4, di 5, ja 6, lu 7, jur 8. Kitunya cara ngitung engang. Padalisan mangrupakeun jajar. Engang mangrupakeun suhu kata. Salajengna nyaeta rarakitan. Rarakitan asalna tina kecap rakit nu hartosna sapasang. Janten rarakitan hartosna papasangan. Maksadna upama kecap mimiti dina padalisan cangkang dipake deui atawa dibalikeun deui dina padalisan eusi. Ciri rarakitan hampir sami sareng cirina paparikan. Nyeta diwangun ku 4 padalisan nu ngaweng ku cangkang jeung eusi. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Sora panungtung atawa antar cangkang jeung eusi murwakanti. Polana AB-AB. Mung ari rarakitan mah kecap mimiti dina padalisan kahiji cangkang sarua jeung kecap mimiti dina padalisan katilu eusi. Kecap mimiti dina padalisan kadua cangkang sarua jeung kecap mimiti dina padalisan kaopat eusi. Kita tinggali ibu gadu contoh rarakitan. Baca sesarengannya. Sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nuguna dunya akhirat. Dina sisindiran ieu diwangun ku 4 padalisan. 2 cangkang, sing getol nginum jajamu, nuguna nguatkeun urat. Jeung 2 eusi, sing getol neangan ilmu, nuguna dunya akhirat. Padalisan kahiji padeukeut sora jeung padalisan katilu. Ku kitu deui padalisan kaopat padeukeut sorana jeung padalisan ka-2. Purwakantina AB-AB-nya leres. Kecap mimiti dina padalisan cangkang dipake deui dina padalisan eusi. Tingali sing getol minum jajamu. Sing aya deui sing teh dina padalisan katilu. Sing getol neangan ilmu. Kukitu deui kecap nu aya di padalisan kadua. Dipake deui dina padalisan eusi. Nu guna dunya akhirat. Nu terakhir nyaeta wawangsalan. Asalna tina kecap wangsal anu lila-lila jadi wangsul. Hartina balik. Anu dijieun wangsalna teh tara ditetelakeun, tapi kudu diteangan tina bagian eusi. Wangsal teh sok murwakanti jeung salah sahiji kecap nu aya dina bagian eusi teh. Wawangsalan mah teu diwangun ku 4 jajarnya, tapi ngan 2 jajar. Sajajar cangkang jeung sajajar eusi. Dina cangkang rek jiga tatarucingan atawa teteguhan. Sedeng dina jajaran eusi oge henteu langsung ka ciri nonggerak, tapi nyumput dina kecap anu murwakanti jeung eusi tatarucingan. Mangga tingali deui. Nah, ieu contoh wawangsalan. Mung aya 2 padalisannya. Padalisan kahiji
sareng padalisan kadua. Beas ditutuan deui. Iraha atuh patepung. Maksudna ieu katipung. Dudukui panjang gagangna, pikir bati ngalang layung. Maksudna ieu ka payung. Ciri wawangsalan teh diwangun ku 2 padalisan, unggal padalisan diwangun ku 8 engang. Bagian cangkang mangrupa katerangan ngeunaan hiji barang atawa hal. Eta barang atawa hal kudu diteangan tina salah sahiji kecap sasora anu aya dina bagian eusinya. Pakaitna cangkang jeung eusi ku ayana wangsal anu murwakanti. Murwakantina jeung kecap kunci anu jadi inti dina padalisan eusi. Polana A, B. Dugi kadinya siswa-siswi paham teu? Janten intina sisindiran teh sarua wae hartosna jeung pantun dina karya sastra Indonesia. Nah, upama ditilik tina wangun jeung carang ngebrehkeunana, sisindiran teh dibagi jadi 3 golongan. Nyaeta paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Paparikan jeung rarakitan ngagaduhan ciri nu hampir sarua. Diwangun ku 4 padalisan anu ngawengku cangkang jeung eusi. Unggal padalisan diwangku ku 8 engang. Sora panungtung antara cangkang jeung eusi murwakanti. Polana A, B, A, B. Mung ari dina rarakitan mah aya salah sahiji ciri nyaeta kecap mimiti dina padalisan cangkang dipake deui atawa dibalikeun deui dina padalisan eusi. Ai wawangsalan mah mung diwangun ku 2 padalisan. Anu dijieun wangsalna teh tara ditetelakeun, tapi kudu diteangan tina bagian eusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang parantos rengse diajar ngeunaan sisindiran. Mugia siswa-siswi tiasa paham naon anu tos diterangkeun ku ibu. Hatur nuhun kana perhatosana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.